Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun soleh-solehah. Kumaha damang? Alhamdulillah dinten ayeuna patepang deui sareng pangajaran bahasa Sunda. Sateacan di kawitan urang baca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina dinten ayeuna urang diajar ngeunaan kakawihan. Kumaha Bu kakawihan teh? Naon sih kakawihan teh? Kakawihan nyaeta lagu-lagu anu sok dinyanyikeun ku barudak bari ulin atawa disebutna kaulinan barudak. Contohna oray-orayan, tokecang, jeung nu sajena. Eta kakawihan. Kakawihan dina bahasa Indonesia disebut lagu-lagu. Dina buku paket bahasa Sunda di halaman 67 sareng 68 aya kakawihan. Aya kakawihan endek-endekan, bulantok, rat-rat gurisat, sareng tokecang. Yuk urang kakawihan sasarengan. Siapnya? Kakawihan endek-endekan. Mulainya. Endek-endekan lagoni menang pecang sahiji, lepas deui ku nini benang deui ku aki. Endek-endekan cangkuan bale Bandung Paseban, menang pecang Pak Ujang, lepas deui ku akang. Endek-endekan lagoni menang pecang sahiji, lepas deui ku nini benang deui ku aki. Endek-endekan cangkuang bale Bandung Paseban, menang pecang Pak Ujang, lepas deui ku akang. Oke. Kakawihan bulantok. Bulantok, bulantok, bulan gede, bulan montok, mencorong sagede batok. Bulantok, bulantok, aya bulan sagede batok. Bulanting, bulanting, aya bulan sagede piring. Bulantok, bulantok, bulan gede, bulan montok, mencorong sagede batok. Bulantok, bulantok, aya bulan sagede batok. Bulanting, bulanting, aya bulan sagede piring. Rat-rat gurisat. Rat-rat gurisat, nini ingrat paeh diselap. Diselap kana kuciat, diburaku lajatuhur. Lajatuhur menangunun, menangunun 7 tahun. Kadalapan diburakeun, yeh prot, yeh prot, yeh prot, yeh prot, yeh prot. Tokecang. Tokecang, tokecang, bala gendir, tos blong, angen kacang, sapendil kosong. Tokecang, tokecang, bala gendir, tos blong, angen kacang, sapendil kosong. Mung sakitu materi kakawihan dinten ayeuna kanggo kelas 2. Tetap semangat diajar bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hartu nuhun.